Wilujeng enjing barudak sadayana, wilujeng patepang deui sareng Bu Intan dina pelajaran bahasa Sunda. Dina danget ieu, ibu bade ngadugikeun dongeng anu judulna Kuya Ngagandong Imahna. Di zaman baheula, kapungkur mah imah-imah kuya teh aya di sisi muara. Saban poe, kuya gawena ngan ukur ngahuma atau berladang. Kuya getol pisan kana ngahuma teh. Indit isuk balik magrib. Hiji mangsa, manehna keur di huma aya hujan angin anu gede kacida. Tatangkalan loba anu rarubuh. Kitu deui jeung imah sakadang kuya milu hiber katiup angin. Prus weh lep kalem ragrag kaleung. Sakadang kuya atuh meuni sedih pisan. Barang balik imahna geus teu aya. Isukna sakadang kuya nyieun deui hiji imah anu tohaga. Tohaga teh nyaeta bangunanana ageung jeung kuat. Supaya ulah kabawa angin deui. Hiji poe kuya balik ti huma. Tuluy masak keur dahar sore. Sabot masak, manehna kacai heula. Keur dicai, manehna nempo haseup ngebul dina suhunan imahna. Kuya gancang mareman, tapi geus teu kaburu. Tungtungna mah kuya teh hing bae ceurik bari nempo imahna nu beah kabeuleuh. Keur kitu ujug-ujug jol bae sakadang monyet kolot anu geus loba huisan. Eta monyet teh ngomong ka kuya, tong diceurikan sakadang kuya, nyieun deui bae imah mah. Lain matak sakali bae sakadang monyet, harita ge kitu bae aya hujan angin gede, imah kuring ruksak keur ditinggalkeun ka huma. Kudu kumaha atuh akalna supaya hayang boga imah anu awet teh, ceuk si sakadang kuya. Gampang atuh kuya, ngarah imah ulah cilaka mah babawa bae ulah ditinggalkeun, cek sakadang monyet. Pek ayeuna mah maneh nyieun deui imah nu alus jeung kuat. Engke lamun geus anggeus ku urang pasangkeun ka tombong maneh. Jieun pantona sakira asup kana sirah bae supaya gampang ngasupkeun sirahna ka jero. Eta omongan monyet teh diturutkeun ku kuya. Tuluy manehna nyieun deui imah nu alus jeung kuat. Nu gedena ngukur kana awakna. Pantona dihareup ukur bisa longgor sirah paranti kaluar asupna. Sanggeus imahna jadi, rok bae dipasangkeun kana tonggongna. Ari sakadang monyet anu memenerkeunana, tah ti harita mah imah sakadang kuya teh sok dibabawa bae digagandong. Tah barudak mung sakitu dongeng sakadang kuya ngagagandong imahna. Pesan moral dina dongeng anu tos dibacakeun ku ibu nyaeta, jadi jalma mah kudu getol kawa si sakadang kuya jeung ulah gampang putus asa, teu boga akal, sarta kudu daek babantu kos si sakadang monyet. Pesan moral yang dapat disampaikan dari dongeng tersebut adalah jadi orang harus rajin seperti kura-kura dalam cerita dongeng di atas. Nah, tidak gampang putus asa dan banyak akalnya. Dan harus saling membantu teman yang sedang membutuhkan seperti seekor monyet yang ada dalam dongeng tersebut. Mung sakitu dongeng anu tiasa didugikeun dina dinten ayeuna. Hapunten samudaya
Kalupatan hatur nuhun, wilujeng enjing.